Bisman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah. Saha jelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Saha jelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman soma dzalikal yaum. Saha jelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4 Masya Allah. Poean kalimat cek Kangjeng Nabi mayahmiluka ala syami hadhil ayam. Kunaon maneh ieu muasaan poe ieu? Cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Inna ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Sallallahu ayyushikani fi du'aihim. Ampura Gusti Rasul. Abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae. Emang lantaran inget nu di Mekah. Di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah. Di sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8. Langsung diberangkatkeun tanggal 9 wukuf. Masya Allah. Abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah. Tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa. Sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arfah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah. Ku agungna poe Arfah jelema ngadoa diijabah. Abdi mah pan teu ka ditu. Geus abdi puasa sugan bae. Abdi dihijikeun doa-doa nu di Arfah. Engke bisa nyedot ka puasa abdi. Sakumaha beusi persani we gitu. Sedot. Tah doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyahana nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah. Tuh. Ja abdi mapan ka ditu henteu. Kemudian atuh hayeuna mah itu abdi mah jaga we henteu di dieu. Geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana. Kumaha teh cak Kangjeng Nabi? Cak Kangjeng Nabi masyaallah. Fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adlam yati raqabatin. Sanyanyana tetep ka anjeun. Anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe. Wa mi'ata badanatin jeung 100 onta, mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah. Kabita jasa ganjaranana. Atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid, sarua jeung boga onta 100, boga kuda 100. Diberangkatkeun jang perang fisabilillah. Tambah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atuh komo ieu 100. Tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok. Goblok tah mah. Nah, madak dek dileukeun awas. Awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes teu leuleus berarti teu puasa. Geus kuduna kieu nyiduh
Orenganan keluar di majelis mah ngarokok. Ieu nu matak dicaritakeun ge supaya daya puasa. Lain lalagaan ganjaran masyaallah kan. Mudah-mudahan urang gabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo. Ieu lamun urang puasa ghafarallahu fihi. Lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ka India, negara India, langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Bisman shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan. Tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut, tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, hamba aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun, waduh aing mah tilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek kana. Geus kieu bae yo begitu dibalangkeun geus langsung salat rek ka jero laut. Cek Kangjeng Nabi Yunus, jaieu mah jero laut. Ieu hatena ieu. Ieu ansangna ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abong jualan lauk teh ya. Nah, geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkani aing mah di pasar. Mangkani aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa gitu. Datang ke jam 10 cak nyana tuh. Letik jasa kayakinan ada. Poean katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere tak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah begitu asup ka sorga. Nah, ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah, ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beuli mobil.
nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protes jana ya Allah ya Rob atuh kijang ge baheula keur di dunia nya di sorga aya kijang tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ya jeung Lexus we atuh pan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajian kumaha Lexus bae Lexus ku murahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu waya maksud dibere bebejak kieu ge ieu ai santri mah geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyarano nu tilok maca kitab lah ya kiai mah geus ge poho deui ieu mah mepelingan ieu mah poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah geus atuman soma zalikal yaum sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran tah tanggal 4 masyaallah Poean kalimal yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri sajalma nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu. Pilihan bae atuh urang tah. Tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah. Resep jasa aja aing mah ieu. Enggak, tanggal hiji teu puasa, tanggal 2 tanggal 5. Mun ditanya apa sih tanggal 5 doang? Aing resep tah ganjaranna tah. Eta doang tah aing mah teh. Di sisa kubur selesai aing mah geus. Aduh, budaknya gagah aing prak dipilihan puasana. Aduh, macem-macem bae. Poean kagenep al-yaumul ladzi fatahallahu linabihi fil khair. Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus mansomahu sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Kuali mah geus nyaho kuali mah eta ganjaranna tahun kamari geus. Tahun ieu moal ji. Begitu dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahannam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10. Mulai poe eta tutup lawang neraka. Jahannam ditutup kabeh. Nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran.
Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tatang ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku buana gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia nah anu bungsu mah tiok dibere nyaho tenang sih batu make kiceup sagala tah kolot make kiceup hiji tah kadua tah dah bulu deja satu gol de tah cek nu bungsu teh aya abdi geus tenang maksudna naon imah jang sia kedokan jang sia tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh geus pokona mah jang sia kabeh geus nah eta nu bungsu mah teh dibere nyaho nu kahiji kadua katilu kaopat dibere tapi nu bungsu cukup ku kicep asal geus kitu mah geus mantep jasa urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah noel ayo gampang jama pareng poho ka dituna atuh poho ge model si eta Gusti Allah mah boh tuh malih poho nge dijamin ya Allah. Nah poean ke-8 ialah ngaranna yaum arfah. Poean arfah mah Man shamahu sajelema nu puasa dina poean arfah bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun katukang dihampura dosa, sataun kahareup dihampura dosa. Tama sataun katukang kahareup apa nu haparatan? Katukang sataun kahareup sataun. Geus anu kamari segala noel si Mbak, segala ngabonceng si jahe. Eta ku puasa ye beak kabeh geus. Beak kabeh geus. Aduh. Mantap puasa arfah. Puasa arfah. Sataun katukang, sataun kahareup. Nah, geus puasa arfah tah. Menang 15 poe haji ngabonceng jahe deui. Dihampura kos kieu mah. Aing geus puasa geus. Siapa tolong? Allah Karim. Guys, tinggal tanggal 10. Tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban. Urang berangkat ke masjid, siapkeun mencit kurban. Boga meuli kebo sapi, teu boga embe bae, teu boga kotok jago. Kotok jago urang boga duit, kotok jago sabaraha teh hargana? Kotok jago nu bagus sabaraha hargana? Hah? 50 ah. Tilok meuli maling teh mah. Orang ini Masya Allah. Masa 50.000? Aing nggak borong gos gitu mah. Ini kotok jago, set, bagus. Pencit, set. Asakeun. Beres asakeun, embrakeun di tengah imah. Panggil pemajikan jeung anak. Ya orang korban ya. Cak anakna baha. Ari korban mah didikeun ka batur. Dikeun ka sa? Atuh kanu susah. Di negara ieu sanu leuwih susah. Abah sia nyaho. Cak anakna heueuh oge nya makana. Ye, sia sok macem-macem. Lembur ieu pang susahna abah sia. Geus bener. Beres. Atuh kitu mah bah, beres. Niat korban geus. Asan dilaksanakeun nu eta Gusti tah. Nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui. Padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah-nambah keyakinan jeung kesempangatan